Sampurasun dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda. Diasuh ku Sim Kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul carita Aki Putat Bondol Oe. Sumangga wilujeng ngadamukeun. Kadenge si Janoon anu harita keur ngacapruk ngawangkong nyarita sabulang bentor di imah dulurna di Gang Apandi Pantat Braga, nyaritakeun tukang roti, terus nyaritakeun pamain biola. Ayeuna anu kadenge teh si Janoon keur nyaritakeun jalma anu hayang boga buuk. Jalma hayang boga buuk. Kacaritakeun cenah baheula aya jalma beunghar pisan, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah runtah harta. Tapi ngarana oge jelema teu sampurna, sok sanajan beungharna kacina-cina kabina-bina aya wae kakuranganana. Dikesakeun manehna teh henteu boga buuk. Henteu boga buuk alias gundul, alias botak, alias botak. Punten bisanya ka babaturan anu botak ulah bendu, sebab ieu mah ngan saukur dongeng si Janoon waktu keur ngobrol sabulang bentor di imah dulurna di Gang Apandi alias di Pantat Braga, Panber, sebab di luhur teh Braga. Eta jalma anu beunghar teh ngarasa sedih jeung prihatin pedah teu boga buuk alias botak, gundul alias botak. Sedengkeun dina zaman harita, zaman baheula ge anu gundul alias anu botak teh dianggapna buta. Dianggapna buta. Dianggapna teh buta teh lain buta pelolong, lain buta raksasa. Loba jalma dina waktu harita sarieun kudu botak teh. Loba anu jalma anu ngajarauhan we. Sabab sieun didahar. Sieun dihakan jeung sieun dicapluk. Pluk. Sedengkeun zaman harita cenah encan aya buuk palsu model ayeuna rias wig. Can aya harita mah. Malum zaman
tai kotok di lebuan. Jadi masih kena ieu, masih kena primitif gitu tah. Eta jalma teh beunghar, beungharna teh bingung. Jalma teh beunghar tapi bingung, teu manghitung-tung susah sudana. Naon sababna mikiran kumaha carana hayang boga buuk. Kumaha carana hayang boga buuk. Padahal eta jalma teh imah gedong, cek paribasana ieu. Paribasa ayeuna imah gedong, hade dagong, muncir leuit, rea duit, digigireun Honda Civic, paribasa ayeuna. Tapi ngaranna hirup anu kumelendang di alam dunia ieu moal leupas tina kahayang. Sabab dasarna jalma teh silih sangka. Sawa perhatikeun silih sangka. Ceuk petani ngarasa nyangka ka supir teh ngeunah amat jadi supir. Ngapoe nyekal duit. Ceuk petani teh. Sedengkeun supir nyangka ka petani ngeunah amat jadi petani. Dahareun loba hirup tenang. Kudu gugudugan ngaditu ka dieu. Padahal anu jelas mah kabeh ge sarua. Silih sangka wungkul. Silih sangka wungkul. Nya kitu deui soal kahayang. Anu gering hayang cager, hayang we kahayang teh. Anu miskin hayang beunghar. Aya we kahayang susah hayang senang. Di mana usum harodo hayang usum hujan. Di mana jatuh hayang geura bangkit. Jadi kahayang teh pasti aya. Ngaran jelema pasti aya. Sebab cukup di alam dunia teh diciptakeun. Cukup mah diciptakeunana di alam akhirat kayak di surga. Naon dipikayang hari teh langsung aya. Hari di dunia mah diciptakan soal cukup mah. Lamun cukup diciptakan di alam dunia caricing jelema teh cukup kabeh. Seperti anu keur didongengkeun ku si Janoon. Sok sanajan eta jalma teh beunghar pisan. Tapi tetep aya kahayang. Nah eta hayang boga buuk nasirahna. Sabab ku sabab naonnya tekadna kuat. Niatna geus buleut hayang boga buuk. Akhirna eta jalma teh ngalalana arek usaha supaya jadi buuk dina sirahna anu gundul alias botak. Asal keyeng aya paribasa, asal keyeng tangtu pareng, asal yakin tangtu jadi. Tah dikeresakeun keur ngalalana ya di perjalanan pangih jeung aki-aki. Mun teu salah eta aki-aki teh ngaranna Aki Putat Bondo. Geus apa pasti pendengar dongeng membaheula. Aki Putat Bondo oe. Nah, ningali aya aki-aki putat, aya aki-aki. Eta anu beunghar anu keur ngalalana teh nyampeurkeun. Kataya ngadeuketan aki putat
bondol oe. Barang geus deket, terus eta aki-aki teh ditanya, punten aki bade tumaros, abdi teh nuju ngalalana. Maksudna nuju usaha kumaha carana supados sirah abdi anu botak nu gundul hoyong jadi buuk. Cek eta jalma beunghar ditanya kitu aki putat bonol oe nyerengeh seuri bari nyarita kieu. Ujang jalma mah lamun aya kahayang sumuhun ki salian ti kudu ikhtiar teh sumuhun oge kudu ngadoa nuhun ki tah ayeuna Ujang anjeun geus ikhtiar nuhun tinggal ngadoa. Tuh di luhur gunung aya tajub leres-leres sok didinya ngadoa mudah-mudahan doa anjeun dijabah nya. Cek aki putat bondol oe bari nuduhkeun tempat pikeun ngadoaan. Ngadenge keterangan ti aki putat bodol oe gewat eta jalma anu beunghar anu hayang boga buuk teh ngahaturkeun nuhun ka si aki terus init leumpang ka luhur gunung ka tempat atau ka tajub anu dituduhkeun ku si aki putat bodol oe. Sanggeus nepi terus eta anu beunghar teh asup ka jero tajub. Sancana diuk menekung jasmedi di jero tajub, eta jalma anu beunghar teh wudu heula anu kabeneran aya cai ngocor herang ngagenclang. Sanggeus rengse tarapti eta jalma anu beunghar teh terus diuk menekung mujasmedi di jero tajub kusu teh ngadoa anu ngadoana teh kieu Gusti abdi mah segala macam paratos aya harta abdi mah tos ngalaya istri geulis luwih camperane imah gedong sawah lega jadu dipikahayang ku abdi mah Gusti hiji-hijina we hiji-hijina buuk dina sirah abdi Gusti izin abdi mah hiji-hijina we buuk dina sirah abdi. Kun payakun di mana Allah ngajadikeun tangtu bakal jadi dikeresak doa eta jalma anu beunghar teh dijabah ceng eng ing eng dikeresakeun eta buuk teh panjang pisan jadi panjang pisan jadi panjang pisan ngan hiji-hijina nyengcen alias ngamai dina sirahna. Naon sababna kitu? Si horeng eta jalma anu beunghar teh salah ngadoana. Menta hiji-hijina buuk dina sirah abdi Gusti. Anu matak buuk teh hiji-hijina we dina sirahna.
sok sanajan buukna dibulitkeun cek paribasana tetep we sirana kaciri botak gundul komo lamun buukna coplok deui mah botak deui lemes tah palebah dieu ngadoa teh aya carana tanyakeun ka ahlina sabab ngadoa teh menghadap kanu maha kawasa sakumaha perintahna ud'uni astajib lakum berdoalah niscaya doa itu akan dikabulkan. Waktos nase can urang cekapkeun dugi ka diri insyaallah engke urang lajengkeun deui dina judul anu beda. Ulah hilap, subscribe, like, komen, share, per mio.